hiji kebiasaan upami tos beres salat maghrib teh Rudi ngapalkeun nalitan tinggal beresin PR dugi ka maca-macaan deui anu atos diajarkeun di sakola. Harita pun biangna sareng keluargina sanesna ngadadak kedah ka bumi amangna margi bade syukuran bumina. Ukituna sadaya keluargina miyos ka bumi amangna iwal ti Rudi sorangan. Soalna Rudi saupami ngirik tangtos PR anu sakitu seueurna moal rengse. Mangkane enjing-enjing pisan kedah tos ka sakola. Bumi eta Rudi cicing di kamar ngarengsekeun PR sarta macaan buku kanggo enjing. Alhamdulillah margi jempling pangajaran teh asa gempil nyerep kana otak. Tabu genep pas Rudi mios ka sakola. Asa tenang teu deg-degan margi PR anu sagebreg-gebreg teh rengse sadayana. Rerencanganana neruskeun naha aya ulangan henteu. Rudi yakin yen dinten harita mah moal aya ulangan. Saparantos bel sadayana murid kelas 1, 2, 3 lebet ka kelasna. Jam pelajaran kahiji teh nyaeta matematika. Bapak Eki guruna teh barudak simpe margi Pak Eki tos lebet ka kelas. Wilujeng enjing Pak, saur sadayana murid. Kaluarkeun kertas 2 lembar. Dinten ieu ulangan, saur Pak Eki. Hah? Pan teu diwartosan Pak dinten ayeuna ulangan. Barudak reuas bari protes. Kalintang dedeganana sadayana murid harita margi kedah ulangan matematika. Kring kring kring. Sarabel disadar tanda wapes pelajaran CF. Barudak pasrah iwal ti Rudi. Kertas ulangan dadakan dikempelkeun. Enjingna barudak ngariung di payun papan pengumuman. Rudi kacida ruas nembe ge duwi ka sakola sadayana rerencangan ngasongkeun pananganana. Wah, wilujengnya punten matematikana pangsaena.